aing visioner. Gobloknya. Kan kayaknya nih karena tadi muter-muter juga jama gak jelas. Aing kerenangan ide bisnis. Tumben Aing rek jadi orang sukses. minimal mandi heula nya teh. Aing boga ide gede ya. Naon? Jualan udara. Maneh ayeuna kurang oksigennya. Serius sih mah. Ai udara ek dijual na ka saha? Atuhnya ke orang kota. Jadi orang ngabungkus udara kampung. Hah? Terus kena ditulisan fresh natural air. Eta mah angin kosong literally. Yaudah, coba bayangkan. Heeh. Jalma capek lin gawe. Heeh. Terus meuli ya udara aing. Tah, terus maranehna sadar keur ditipu. Pokoknya mah ide aing visioner. Visioner. Jalma aing mah can paham. Aing can paham. Terus Can aya jama anu sagobloknya ne.